Kemarin anak ijal banyak. Ini si oding-oding acak nih. Halo ya? Ayo nak. Nah, menisok ngadadak pisan ngajak amang teh. Nyatu. Nyangke kadinya. Kayak dijemput. Tungguan we biasa depan gang. Antar sananya. Kedap. Kadinya Siap. San? Ini. Yang saya San? Nya, seding. Alah. Nasi aku naon pejet kiring. Panjang salamun perlu dicaritakeun mah. Anjing barang ngapkirin. Sal. Ieu kunaon ieu? Biasa kasabat. Ayo kunaon ieu? Ieu mah bawana goblok. Sia ulah heureuy cungur. Buru aing anteur ieu. Anter ka mana? Oh, ieu mah bawana ding. Geus siap ka rumah sakit goblok. Nah, si aku naon? Alah, ieu. Ieu kan aing. Ya wae teh guling. Nah, keur kumaha tuh? Nah, tong sok obat cungur ayeuna mah anteurkeun we aing ya, panteur. Ka mana? Ka rumah sakit. Ah, lila ding. Nah, gila goblok. Aing ulin jeung awewe euy. Aduh, sia mentingkeun awewe daripada babaturan goblok. Aduh, tara waras ding awewe aing mah ding. Ya anjing meni eueuh. Sia, kumaha teh ya. Ini tuh sorangan cing. Mau diantar sa? Kumaha cing ya. Ing sia tega-tega teuing goblok. Tega-tega teh kumaha aing. Iya mending mentingkeun keneh awewe nya daripada aing ge. Lain kitu ding. Awewe aing sok ngadat. Ayo. Bang, aku naon si Oding? Antar bang, Antar ka mana? ke rumah sakit bang. Masih aku naon Oding? Aing terjun bebas bang. Nah keur naon sia sok gagabah pisan? Pan aing nyeak na motor, reman, hiper aing. Motor na ulah buruk teuing geura. Pan deui bang, ek nu alus ti mana? Atuh kana ojek we juga aing aya mah moal bisa aing keur ngadaguan jalma ka dieu. Deng, anak jeung bapak meni karunya anak ka aing. Lain kitu hadi aya aing tadi nawarkeun kebon ngomong naik ayeuna aing lamun ini jeung siang ke gagal aing menang komisi. Tupan aing teu boga duit bang. Heuh nya ku aing dibere mah ieu jeung kana ojek. Aing bayarna ieu mah pribadian gede aing suka jadi suka milik. Ya, tasia jeung tumbah tambah disuntik deui. Gatuh. Jika bayarna aing lain abong-abong aing keur bisnis cenah ngadaguan ya. Tidak jadi 200. Cungur ongkos segala wae aing. Jadi we coplok 100. Namun diantar ku aing getang bisa jadi itu kebon aing lumayan aing lamun jadi kebon aing kajangan. Lamun payu 100 teh 10 juta 10%. Keun wae lah hitung-hitung eta. Mereka komisi we ka Saroding. Anjing. Udah menuju goblok. Hati menang tahu bulat benang. Oh. Nyang kepan ieu aduh. Mulas nah. Sok kayak daripada kababayan di jalan kumaha. Heuh kaca heula kedeung. Ih, kedeung. Nah, isi teh kuna naon Oding? Maksakeun Sal. Maksakeun kumaha sia teh? Nah, pokona gitu kuna naon ke? Maksakeun Sal. Maksakeun kumaha? Aduh. Tamat gitu cing. Halik. Aduh. Halik. Nyeri Sal. Nyeri na aing. Kunaon? Ramjadah sia. Teu kuna naon eta mah Oding? Kadieukeun duit aing aya kulit. Is beak Sal. Beak kumaha beak sia? Pakai jajan segala. Jajan kumaha kadieukeun? Erek kuroti. Tapi aku malah mencilaka beneran sia. Ya kuroti we ya. Kuroti duit aing cepek kadieukeun cepek. Is beak pan. Beak kunaon? Pakai jajan.
Kumaha sia Ken? Wis beak salah udah kumaha tuh. Sia mah. Non Bang. Ding. Ding, duit aing Ken. Sia kunaon Ken? Hah? Kala sah. Kak, sabar. Sia kunaon? Aing ek pae sah. Ek pae. Heeh. Ek pae pedah naon sia? Aing dicekek ku si Samad sah. Ku si Samet na pedah naon? Aing teh carita mah hayang jambu dibanting ku aing jambuna teh. Nah, lain benang natalin kana jambuna sah. Kana naon? Kah ngalewat kana tangkal jambuna teh. Heeh. Di handapna teh aya si Samed. Pak beletak kana huluna. Ih, sia mah cali urang mantingna kunaon? Ku batu sah. Nyaho we atuh iku batu mah sia teh jaba kana hulu. Pas teu nong-nong meureun mesti aing ge ngamuk. Heuh pan aing geus menta hampura sah. Kan aing langsung disampeurkeun padahal masal aing geus nyampeurkeun nya geus menta hampura. Da eta si Samad nakal kan nyekek ka aing. Emang eta batuna sagede kumaha kitu ding? Teu pira sal batuna mah sagede kieu ye. Da leutiknya batuna mah. Da benang nage kadodet hungkul tah nu kieuna teh ye. Sret kitu hungkul tah. Banget sia batu sagede kieu henteu leutik. Teu sagede kieu tah. Nah, sia teh da mesin kadodet saeutik ge aing batuna sagede kitu mah meureun nyeri. Da benangna saeutik kadodet hungkul ieuna ye. Sia heuk sia tuluy dicekeknya. Aing langsung di kieu tah. Di kumaha? Langsung di kieu. Heuk sia kumaha eta geus dikitu? Aing teu bisa kumaha anjing dah hese. Sia mah belagu Ken. Terus guru kumaha? Sia di kieu. Heeh. Lain guru heula ka aing mun di kieu. Babarieun cara ngalepaskeunna. Kumaha? Aya tutorialna, sia eta bisa leupas kumaha? Aing ampun-ampunan anjing. Da aing geus teu kuat, geus teu ngarenghap. Manehna ge soakeun beureunan aing modar mah. Nya heula meureun si Samadna ge sieuneun sia nepi ka paeh mah Ken tuluy dibui si Samadna ge. Matak cek aing ge guru ka aing Ken. Dalam mun ek ngalepaskeun kieu mah babari ding aya ilmuna. Kieu. Hese sa. Sia mah. Sok kumaha cing sia tadi. Aing teh kieuan Da tah. moal leupas atuh kitu hungkul mah. Terus guru kumaha? Sok. Cekek aing. Naik. Sok naik. Ya atuh. Yo, tutorialan ku aing. Sok. Tadi sia di kitu. Heeh, Enggeus di kieu hungkul. Heeh, di kieu hungkul. Sia hese ngalepaskeunna. Hese. Balagog sia mah yo, dalakan ku sia. Heh. Tah. Anjing. Sal. Anjing. Anjing. Sal.